innal ladzina amanu thumma kafaru thumma ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بارك الله بما فيه وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أعلم بمراده بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سنجنا pirang-pirang jalma amanu iman itu ladina bi Musa kalawan Nabi Musa wa hum anari allazina al-yahudu eta yahudi tumma kafaru maka kari-kari kufur allazina bi ibadatil ajli kalawan nyembah anak sapi tumma maka kari-kari amanu iman itu allazina ba'dahu sabadana Musa tumma maka kari-kari kafaru kufur itu ladzina Nabi Isa kalawan Nabi Isa tumma izdadu kufra maka kari-kari tambah itu ladzina kufra kana kufur bi Muhammadin kalawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakunillahu mual aya Allah insyaallah liyaghfira karna yentah ngahampura Allah lahum kabeh maka na perkara aqom anu ngajenengkeun kabeh alai kana umat wala sareng moal liyah dia karna yentah mere hidayah Allahum kabeh sabilan kana jalan thariqon tegasna jalan laki kana hak basyir mere kabar gembi mere kabar anjeun akhbir tegasna mere kabar anjeun ya Muhammad hai Muhammad al munafiqina kajama munafik kabeh bianna lahum bianna kalawan sanyanya nalahum eta tetep kamu nafikin ajaban alima ari ajab anu manyerikeun mualiman tegasna manyerikeun wa itu ajab nari eta siksa neraka alladzina tegasna pirang-pirang jama badala tegasna jadi badal au nahtal munafiqina atawa jadi sifat lapan munafiqina yataijuna majadikeun kabeh al kafirina kajama kafir kabeh aulia kana ngurus min dunil mu'minina tina salian jama mukmin kabeh lima karena perkara yatawahamuna anu nyangka kabeh bihim
Itu kafirin minal kuwati dina kekuatan. Ayat takunana nyupri kabeh. Ayat lubuna tegasna nyupri kabeh indahum di sandingan jalma kabeh. Al-izzata karena keperkasaan. Istifham inkari tegasna istifham inkari. Ayat tegasna layajiduna muamanggian kabeh kana izzah indahum di sandingan jalma kabeh. Fa innal izzata maka sanyana keperkasaan wilayah tetap milik Allah. Jami'an nasa kabeh fi dunya di dunya wal akhirati sareng akhirat wala yanalu sareng merkoleh kana izzah illa awliyahu angin pirang-pirang wali Allah. Waqad nazzala wallahu a'lam. Pala hadirin sadayana mengingatkan Kanjeng Rasul sabada hijrah ke Madinah di Mekah mah nu dihadapi teh tangan syukur musyrikin teh nyaeta penyembah berhala. Urang mah Buddha jeung Hindu ya. Jadi pangeranna loba ari Buddha jeung Hindu mah paladur sadayana. Maka di Mekah mah Kanjeng Rasul ngajolim lah. Tadi urang ge paladir sadayana. Ya. Ke zaman baheula mah adalah nyata sisirna adalah Buddha sareng Hindu. Wasbab wali songo alhamdulillah maka asuplah Islam ke negara Indonesia. Paladur sadayana itu maka paladur sadayana Allahu Akbar dititah hijrah Kanjeng Rasul ke Allah. Sabada hijrah paladur sadayana ternyata di Madinah ieu leuwih dahsyat. Sakumaha tos jelaskeun. Nu dihadapi ku saha? Ku Kanjeng Rasul ieu paladur sadayana tilu. Hiji Yahudi, kadua Nasrani, katilu munafik ya. Yahudi, Nasrani, munafik. Jadi tilu gitu. Karena pikayeun ge bangkawarah Yahudi mah masih kene gitu, masih kene nyeun-nyeun ayana model pemilihan umum model ge sebenarnya mah dibelah itu awal-awalnya. Kadang ke pemilihan umum jadi pecah jadi ngarelut, ngaribut, merebutkeun naon boa. Ya, bikin ngaji pamisah-misah. Bungah cenah teh mah pro anu. Nauzubillah min jalid paladir sadaya. Eta pagawean Yahudi ngacak-acak ka umat Islam paladir sadaya. Tah saeutik datang Kanjeng Rasul paladur sadayana ka kota Madinah. Disambut paladur sadayana. Ya. Kurbana. Gitu ku sholawatan tola al badru alaina. Gitu. Badru teh adalah badru bulan purnama, badru teh. Jadi Kanjeng Rasul ieu paladur sadayana lir ka dia bulan purnama ya. Gitu. Maka para hadirin sadayana aya hiji dedengkot Yahudi ngaranna saha Abdullah bin
salam. Ya. Gitu. Jadi penasaran eta saha Abdullah bin Salam teh. Pan Kanjeng Rasul ieu geus rada tenar di Madinah ge paladur sadayana bahwa geus aya kabar Kanjeng Rasul teh disebut pemecah belah umat. Ya, pemecah belah umat. Tingalikeun ke Abdullah bin Salam. Itu. Tawajah Kanjeng Rasul. Ternyata laisa biwajhi wajhun kajibun. Dawa banget tukang bohong. Cek Abdullah bin Salam. Itu tah. Maka almarhumah ngomongkeun beungeut teh macem-macem cenah cek almarhum. Almarhum godal. Ya beungeut beren, beungeut ditaheun. Menang tobing beungeut naon eta? Ya. Dia nu paur beungeut cabokeun ya. Allahu Akbar. Da aya tah beungeut teh beungeut cabokeun. Ya, lain beungeut pembohong lain. Gitu. Paladur sadayana penasaran Abdullah bin Salam paladur sadayana. Gitu. Ya, yang nyaho ya omongan anu nu pangeula diucapkeun naon. Ternyata paladur sadayana nu pangeulana diucapkeun ku Kanjeng Rasul adalah opat. Hiji absus salam. Ya, ayuhan nas absus salam. Sakabeh manusia sebarkeun salam. Ya. Kita naon nyebarkeun salam. Kapan aing ngucapkeun salam berarti kita salamet bener. Ngadoakeun salam. Nomor kedua, paladur sadayana wasilil arham. Cek Kanjeng Rasul kudu daek silaturahim. Ya, di tengah hari urang. Ya. Apa nu hadir di dieu teu sadayana orang Cijerah teh. Bener teu Bang? Yang tobing orang asli. Aslinya kadang-kadang aya lain orang Cijerah ya. Mengaspa membuat orang-orang itu mengaspa orang Afrika mengaspa. Pramana mengaspa? Hah? Itu hadirin sadaya. Terus paladur sadayana wa atimit ta'am. Ditah mere dah. Hiji nyebarkeun salam, dua silaturahmi, tilu mere dah. Karak nomor kaopat wa shallu bil lail wan nasu niat. Salat lamaneh dipenting manusia dalam keadaan sare. Jadi opat. Maka para hadirin sadayana didinyalah Abdullah bin Salam nya langsung mengucapkan dua kalimat syahadat asut Islam. Maka ku sebab kegedean Yahudi disebutkeun ku Kanjeng Rasul bahaya. Gitu. Sebab di mana? Di Madinah ya Yahudi seueur momen. Aya Bani Quraidah, aya Bani Nadir, paladur sadayana. Nya bani-bani lah. Gitu. Tah paladur sadayana. Sahasi Yahudi teh baheulana adalah pengikut Nabi Isa alaihis salam. Jadi kayak pengikut Nabi Musa alaihis salam. Pan kaum Kipti paladur sadayana menang penindasan. Ya, menang penindasan di kaum-kaum Fir'aun. Ya. Tuluy paladur sadayana ku sebab menang penindasan ieu paladur sadayana diberi budak segala macam eta kaum Kipti teh ya. Tah akhirna si kunyuk Firaun ngimpi bahwa angket di kaum Kipti ieu paladur sadayana bakalan aya anu ngahancurkeun kana kerajaan. Menurut ramalan gitu
tukang ahli sihir, jago-jago ahli sihir. Sebab paladur sadayana si kunyuk Firaun ieu boga tukang rama sampai 70. Sampai 70. Man aya rupang jagona aki-aki. Eta aya 7 paling jago, paling jetu. Tatina 7 ieu paladur sadayana aya nu hiji. Pokona mah sacidunya tuh saucapnya tahu eta. Tan tujuannya ngimpi Mang Dadan bahwa engke bakal aya ti golongan kaum Kipti paladur sadayana anu bakal ngahancurkeun kana kerajaan Fir'aun. Akhirna ya Allah ya Rabb jeung Fir'aun cak cenah lamun aya lahir di kaum Kipti nya golongan lalaki kitu paehan paladur saya. Jadi lamun aya nureuna di rondaan kami. Mun aya nureuna di rondaan dua-dua kan. Ya. Gitu. Saurang asa nureuna bulanan dora. Lalaki cepat. Ya, awe lewat. Di kaum kitu. Paladur sadaya. Ya. Akhirna aya hiji awewe ngaranna Yukaban. Jadi makna Nabi Musa teh adalah ngaranna Yukaban paladur sadaya. Tah eta Yukaban paladur sadayana menang parentah di Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Melalui malaikat Jibril yang menang wahyu paladur sadayana. Melalui nabi tadi bejakeun ka Yukaban. Gitu. Tah kayu Yukaban dibejakeun. Yukaban, lamun engke anak maneh lahir, ya. Nomor kahiji asupkeun ka peti. Geus asupkeun ka peti eta balangkeun atau palitkeun di sungai Nil. Coba girek. Nya asupkeun ka peti engke palitkeun di sungai Nil. Kan piteu kahartieun gawe tah Maman. Asupkeun ka peti piteu kahartieun, palitkeun ku ka sungai Nil teu kahartieun. Engke bakal kapanggih ku musuhna, dicokot ku musuhna. Teu kahartieun deui bae. Nya, lamun urang kadang-kadang dipikir-pikir, lamun dibalangkeun ka sungai nya pipaeheun. Dipikir-pikir. Ya, paladur sadayana. Wallahu alam kumaha kuring teu nyaho riwayatna paladur sadayana akhirna Yukaban ieu ngajuru di jero guha leumpah sosorangan. Bener diasupkeun ka peti eta sorok di naon dipalikeun ka sungai. Nia kabeneran paladur sadayana Fir'aun ieu boga pamajikan ngaranna Siti Asia. Lain Siti Aisyah, Siti Asia. Ya. Siti Asia ieu osok malarani. Jadi di naon sungai Nil ieu aya caina anu asup ka istana Firaun di jieun kolam renang. Tah, paladur sadayana kitu dipalikeun teh tadi akhirna eta kalawan kersaning Allah paladur sadayana si peti teh ngisi kaeta istana Fir'aun. Kabeneran paladur sadayana eta Siti naon Siti Asia keur mandi dirinya jeung para dayang-dayang dipulunglah eta si budak teh ya dipulung orenganan orang salamet kan dicokot ku musuhna. Dari Siti Asia mah sebenarnya kitu istri Firaun an iman ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi paladur sadayana dina kitab Ukun Hujan dijelaskan bahwa Siti Asia belum pernah dijima ku Firaun. Jadi lamun arek ngajima Firaun maka Siti Asia ku malaikat Jibril ditanyikir tahu Ukun Hujan
karena Allah nyieun ti bangsa setan gitu berupa Siti Asia. Jadi si Firaun gimana jeung setan? Kumaha bo rasanya? Sing arek masih. Bala dulu sadaya. Ya. Tah akhirna diurus. Bala dulu sadayana gede. Geus rada gede bala dulu sadayana nya bikin curiga da Firaun. Ieu budak nu bakal ngarejetkeun kerajaan aing ti Firaun teh. Gitu akhirna geus teu paehan ceuk si Esa ulah waka ieu budak can hideng. Lamun bahasa pikir mah can tamyiz. Pokona paehan arek tamyiz arek teu tamyiz engke geus gede paehan. Ya. Bala dur sadaya. Akhirna pokona teu percaya tamyiz jeung encana mah. Ieu bener can tamyiz. Akhirna bala dur sadayana dititah milih bara api jeung roti teh. Coba bener-bener teh ieu orok naon budak teh geus tamyiz apa encan. Bala dur sadaya dina nampan disuguhkeun bara api jeung roti. Ya tadi nama eta Nabi Musa arek ngadahar roti. Dalam ngadahar roti berarti geus hideng. Leungeun aku malaikat Jibril disalewangkeun kana naon? Kana bara. Nya bara teh ruhak. Nya kana ruh akhirna didaharna eta ruhak paladur sadayana. Ku Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa mah cadel. Naon sebabna? Baheulana pernah ngadahar ruhak. Maka perjuangan Nabi Musa paladur sadayana ia dibantu ku Nabi Harun alaihi salam. Ya. Dibantu ku Nabi Harun alaihi salam. Ya, jang supaya ngajelaskeun paladur sadayana kana naon-naon anu diomongkeun ku Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya terjadilah dibunuh eta Nabi Musa alaihi salam. Maka sing temet asbab wurud atau asbab nuju doa Rabbis rohi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli teh ieu adalah turunna asbabna ka Nabi Musa alaihi salam. Ya, ka Nabi Musa alaihi salam. Gitu makanya lamun urang ngomong balelol bae eta we widitkeun. Gitu baraha kalikeun hurufna, hitung hurufna ya sabaraha karena kalikeun saloba eta sampai sapeuting ulah kurang. Ya, ya sok ku ahli pidato mah sok dipake. Jang jampe pidato mungkin si arek tah. Ke ijazah heula ka ieu mungkin. Ya, make mahar lah yang beras yang video. Seri lalu itu alim matu, seri cekir alim matu. Oh, ya. Kau ini insyaallah. Nah, eta doa anu asbab urudna pala sabab asbab nuzulna ka Nabi Musa alaihi ya lagi buka di dieu. Nya dina ke aya kepanggih mun tahu boy. Sebenarnya ke enggak aya Pak. Ya, sebab na Quran pangloba-lobana kisah Nabi Musa alaihi salam. Gimana keur arek sampai kumaha terjadina Bani Israil kubur ka Nabi Musa alaihi salam. Nah sebenarnya di surat Al-Baqarah geus kaldur sadaya dengan sebab para roh deui ulang heuh. Nah ieu keur ngingetkeun be paladur sadaya. Ya. Tah akhirna paladur sadaya dipiara di urusan eta Nabi Musa alaihissalam nepikeun ka gede paladur sadaya ke Firaun hayang maehan bae. Kabeneran Nabi Musa keur ulin di tengah jalan paladur sadayana nya Allahu Akbar kitu gelut jeung naon jeung kaum Nabi Musa kaum Fir'aun ditampol langsung bae. Sebab Nabi Musa mah nabi jawara Pak, asri jawara. Bicara urang jawara aja jawaraan.
Iya mah asli Jawa. Bener malah dia. Sebab cek hadis Bukhari dijelaskan itu Nabi Musa pernah didatangkan ke malaikat Ajrail. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama nih Ajrail arek naon? Piwarang nyabut naon nyawa Gusti ku Allah Subhanahu wa taala. Goblok digablok Pak. Eta cah malaikat sampai nolol matana. Coba jawab tah. Siri sidadan. Nya wani mah nampili malaikat malakal mau. Akhirna bebe jaga Gusti Allah. Cek Gusti Allah bejakeun Ajrail ka Musa. Heuh arek dibere deui umur panjang 1000 tahun deui nya ngan bakalan dibere ujian leuwih parah tibatan geus. Open parah Nabi Musa ujian anak. Bayangkan boga kaum Bani Israil orang-orang Yahudi. Parah. Nya cik Nabi Musa geus teh nyerah gitu. Akhir daek kan nyabut nyawa eta. Nya tuh coba aya rebut tawar segala, Bah. Urang mah pan teu bisa. Allahu Akbar. Ladirin sadayana. Akhirna naon? Geus beres tampil gitu kadenge bahwa Nabi Musa mainan saha kaum Fir'aun bener cenah budak diudag teu kaudah. Nya lumpang-lumpang di padang pasir paladur sadayana. Akhirna kahiji sumur kahiji cai keur cicing di cai aya 2 awewe. Aya 2 awewe arek cai. Nya rada heseueun kosna usum halodo ieu. Cara ayeuna rada jero lah sumur teh. Ditulunganlah ku Nabi Musa alaihis salam. Ternyata 2 awewe tersebut adalah putrina Nabi Syuaib alaihis salam. Sampai panjang lah ceritanya. Ditamili ku Nabi Syuaib alaihissalam arek kakana arek adina. Nabi Musa ge boga mata. Durada gelis adina akhirna dirunghal eta kakana. Nu ditikah adalah adina. Palatur saya kalawan mas kawin namun be selama 7 tahun. Ngan perjanjianana lamun 1 tahun anakna awewe kabeh yang Nabi Musa. Ya, tahun dia awewe kabeh yang Nabi Musa. Tahun ke lalaki kabeh yang Nabi Musa. Perjanjian lamun ayeuna awewe kabeh yang mane? Lamun lalaki kabeh yang kami cek Nabi Syuaib alaihis salam. 1 tahun lamun awewe kabeh cek Nabi Syuaib. Kebenaran awewe. Nepi ka 7 tahunna kitu bae. Ayeuna beungar eta Nabi Musa embe na loba Pak. Ceunah mah sampai sabunuh. La ilaha bayangkeun kos kisah labah eta boga embe sama dina pinuh embe Pak. Salabah. Anjang malah nyaritakeun salabah. Tobi atuh embe sakali anakan 7 salabah. Nya luar biasa beungar boga embe tapi keut ka salabah digakeun Jumat segala macam eta kisah salabah. Ya Allahu Akbar. Mana panjang melede judulnya kede ya teman Iraabo. Hah? Omar di ditu mah diri mah dambe kabeh pada pasir kakana naon boy ge bingung teu nyaho kuring ge da eta diteuy lombang be balik mbe ngaruyung eta mah kakana naon boa tapi marah untung. Nah, gua bingung. Teu nyaho lah mana? Lama apa nih kusum? Ayeuna lodo ada surang. Nada. Kuring main merah ayam tuh 200 alhamdulillah enak dicoba di ternak. Alhamdulillah eta. Ngan biak ku beuri. Dari ulang tahun bah yang merah ayam 200 sekian kampung. Nanti sena mau nggak Pak Kiai kena? Iya mau cek kebenaran bener ulang tahun kira-kira lama 2 bulan bisa dikunci deh lumayan lah mana be kemarin ini cokot baik ya Allahu Akbar. Akhirnya paladur sadena berangkat Nabi Musa alaihis salam
titah ngadatangan dari Fir'aun ku Gusti Allah. Berangkat kaditu akhirna maju jajaten teh paladur sadayana nya jeung ahli sihir anu 70 teh. Elehlah eta ahli sihir Fir'aun paladur sadayana. Ya, eleh akhirna Fir'aun ngadat gara-gara eta nu 70-an ahli sihir amantu bi rabbi Musa wa Harun. Cek eta nu 70-an teh paladur saya ieu mah lain sihir. Da malang-malangkeun tambang jadi orai laletik, ai Nabi Musa tongkatna jadi orai sagede nomboan. Bayangkeun orai Nabi Musa apa? Lamun ayeuna paladur sadayana istana Firaun dilagleg ku eta orai karakna. Orai naon coba eta? Sampai cek ahli sihir nu 70 teh dan ieu mah lain lawanan urang ieu mah. Berarti Musa mah bener boga pangeran. Akhirnya ala iman Pak. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Cek si Firaun teh ngomong, nya gitu. Marane amanu qabla an ajana lakum wa la usallibannakum fi juju'in nakhl. Ayeuna amil kitu. Nya pi kaulun pi di jorpia. Cuman eta pi anu wudi'a anu diwadokeun lain dina tempatna. Pi di manala kira-kira murad awam aya. Cek Firaun teh sia iman dina sameme ku aing diijinan bohon sia ku aing disalib sia dina tangkal korma. Jadi makna pi didinya lain di jero tangkal korma, disalib sia ku aing dina tangkal korma. Ayeuna Pak nu 70 teh ku pangalisieur ku sebab iman maka disalib kabeh. Resiko iman. Resiko berat resiko. Bapak-bapak lamun ayeuna keganasan PKI di Urguy itu eta ningali sidina banyak nasidi eta awe di sataranjangan maka sempak hungkul susuna ka mana-mana bari disiletan aya harus dipercaya. Jadi PKI ganas kaumanisan teh ayeuna we can kaciri ge ya makana urang kade milih golongan PKI pala hadirin sadaya ganas. Lamun kana tanah main rebut-rebut bae, kunaon kamari dirembang lah ribut. Da eta ujug-ujug boga sertifikat maneh anana dicokotan misalkan sakampung Cijelay dicokotan. Jadi ayeuna teh naon karana di sisi nyerangna PKI. Di sisi da tengah mah teu bisa lain paladur sadaya. Hese ayeuna di sisi belah-belah Kalimantan ayeuna nya PKN paladur sadayana. Iya terus. Jadi PKI balas dendam paladur sadayana ayeuna ulah salah. Ya, karena singade. Ayeuna orang singade paladur sadayana. Jadi PKI teh masih aya. Pemikiran PKI masih aya, ulah salah. Aya keneh. Allahu Akbar. Ya. Tah paladur sadayana. Gitu. Ayeuna eta si Firaun teh ngambek. Ada nak disalib saha eta halisir berangkatlah Nabi Musa alaihis salam nyajung nu ariman tuturkeun ka Nabi Musa alaihis salam Bani Israil tah Yahudi ya di tengah laut bingung bingung pala diri sadaya gitu ya bingung kumaha tadi tengah laut paladur sadaya di gigireun sungai ini. Gitu paladur sadaya. Ya. Bingung ieu kudu kumaha aing nyebrang kana sungai. Nih. Akhirna cek Gusti Allah nya melalui malaikat gede paladur sadayana Musa tenggeukeun tongkat maneh. Ceprek ditonggolkeun mundur akhirna eta sungai ini anu sakitu gedena paladur sadayana beulah ya beulah paladur sadayana gitu ya tarik itu tahu di Ustaz Aceh Syahrudin
Bagaimana Pak? Ada bawa Pak? Sesat tinggal dia. Ngaji tafsir soalnya aja. Belah ya. Gitu sebab sungai ini ya belah di daerah sungai anu terpanjang dan terlebar. Jika niki mah naonan mah. Ya. Jepret di belah cuma China jadi muter lu ya muter jadi nyadinya kene nyala berangan Nabi Musa jeung kaumna ya ayeuna datang tentara Firaun mona udah pas Nabi Musa kala dursana geus nepi ka tungtung itu si Firaun jeung bala tentarana karek di tengah. Tamu judul kuda kan bener muter gudung wah gede cai kawan gede kan kayak gitu bisa percaya mah lamun kiamat mau oman nyata si dina nyata si diwe cret ker muterna Nabi Musa kumaha tah Selaudin deui teu percaya lain kain ya dan kalau payu Nabi hukum bima kuntum tah malu Allah ke bakal ngabarkeun kana naon-naon anu dipigawe urang. Sini urang bisa, sini Nabi Ibrahim bisa. Nabi urang aya ningali kisah Nabi Ibrahim keur dibeuleum. Ayeuna mode Ten Commandment mah aya filmna. Eta mah nangieun Yahudi mah. Aya pan filmna ge aya. Bisi bapak-bapak yang ningali na YouTube Ten Commandment 10 patokan aya. Itu mah loba wadulna masa awewena susuna kajeung. Nya eta mah wadul nya lamun kasih atau mana kieu waadul deh lain wadul waadul ceuh abah mah waadul aja cenah HP mah bener waadul sebab lamun teu bisa nyarina nah HP mah bahaya kala dosa sadaya nya kuring mah ye sesuai tafsir nya ayeuna ngagulu eta cai numpuk di luhur kala dosa Firaun keur aya di tengah Nabi Musa hanjang cegrek eta si Firaun naon kakeran ku cai karap cek si Firaun teh aduh aya iman aya nu percaya nya baladur sadayana eta si Firaun geus di korona nepi ka dieu naon nyawana geus nepi ka di korona tah timbullah hadis innallaha layak balu taubatal abdi malam yugorgil teh didinya Allah mau narima kana tobatna hiji hamba selagi can nyawa dina tikoro jadi lamun geus sedap kapan mah tobat geus jauh mah asli ari tobat mah kiwari wae atuh tas si Firaun pas keur ngapan manehna nyawa dina tikoro paladeun saya kana obat ka Gusti Allah nya cik Allah Subhanahu wa taala sia aku pangeran beula masa ya pangeran dikekep surat An-Najiat faqala ana rabbukumul a'la aing pangeran anu pangluhur-luhurna ieu nu paur Jokowi lila-lila ngaku pangeran karena lamun sukses wae jelema bahaya Pak makanya hidupnya ulah sukses bae dan logang pasir laku nya aya pabrik anyar mungkin loba wae sadaya duitna kade dan eta lamun sukses wae paul musik dadan ngaku pangeran dadan teh bakola ana robbul a'la la ilaha aku kos Laudin itu menderita aduh Gusti Allah ya iya mah kabayang-bayang peladir saya pangeran tikalakap bener gak? Tikalakap pemuda leutik anu sok tikalakap pemuda leutik bener tak Bang Dewi? Ya akhirnya ieu deuk cutan eta Bani Israel kumprung paladur sadayana nya diamanatkeun ka Nabi Harun alaihis
salam cek Nabi Musa teh Maman nitip ye kau maklumlah Bani Israil mah teu meunang meleng. Teu meunang meleng. Nabi Musa meunang parentah rek manggihan Gusti Allah. Ka bukit turisina berangkat ka bukit turisina meunang 40 poe 40 penting dirinya Nabi Musa meunang gelar kalamullah. Naon? Musa kalimullah sebab dirinya ngomong jeung Gusti Allah. Arek mawa ayat-ayat 10. Ayo balik teh apa? Aduh, horenganan eta didinya aya Musa Samiri. Musa Samiri yeuh anak naon? Anak jinah anu diurusan ku malaikat Jibril alaihis salam dipulung pala dosa ku malaikat Jibril diurusan ti orok nepikeun ka gede pengaco eta saya. Ya, akhirna manehanana Musa Samiri nyieun paladur sadayana ngumpulkeun ka Bani Israil. Hei, dak daripada ayeuna urang nu pemimpin, mendingan geus ayeuna mah kieu, geura kurumpulkeun ku maneh emas. Dikumpulkeun pala hadirin sadayana emas, perak segala macam dikumpulkeun, nya dijieunna anak sapi. Pandang jelema paladur sadayana naon? Nyaho kana tapak kuda malaikat Jibril pada saya henteu sapati-pati eta tapak kuda malaikat Jibril ditempelkeun kana naon pasti bakal bisa hirup Pak.